Man, dia nyaho tuh pagawean anu paling mahal di dunia. Nah, ini tahu mah. Nahon yo. Nyahoai tukang. Harang beta dia. Atuh tukang. Ulah orakeun tukang gak aja yang kasinggung. Akhirnya orakeun kayak yang diserang asosiasi dia. Atuh nu ngomong lagi dia. Dia. Asli deh iya tukangnya nu mahal geura, nu mau aya barang. Atuh eta anu nyieun ieu jubur halipah. Jubur. Ya wow. Naon tuh yo geura. Hati aing. Bejur. Halifah. Bapak, ka mengarana. Kumaha ya orang ya? Nah, ini kumaha ieu man. Itu yang tuh gagah tuh, deh. Anjay. Gak baik, dia sakit gaing man. Neng ngalamar pegawaian aing. Juga diterima. Kalau masih terkait denek ieu mengalamar gawe, bisa kaburu tutup. Oh iya gitu ya. Oh, iya. Nah, ini. Ayo pegawai tutup. Kan tidak mau nyawa barang. Oh ya. Yo, nah, kebadan orang. Kata Yanto. Katerima tuh gawe. Diterima. Oh. Tuh, sudah diterima. Pengaruh deh orang hebat turun gawe mah bisa diinjem duit. Baik. Bener kan? Oh. Kayaknya apa, man? Pengaruh deh boga batur negara orang injem duit. Oh, eta gambar gawe burungan lejing awak na lejing keluarga lejing dia. Itu jeung urang. Kumaha tuh orang nganggur kabeh mah tuh injem injem. Ini mulai ala-ala tentang masyarakat ieu mau. Ikut tuh hurung-hurung di bedul doang. Meujuh cuman belum. Dokumen tuh balik di tok. Oh, sudah anu katinggalin mah. Ngomong bae tau lo balik deui. Capek deh balik deui mah tuh. Tika hate jadi dia pemali bolak-balik. Oh, aing diterima. Jangan tabak deui. Nyaho aing ge. Kita ku teh amat tuh aing tika harti. Itu pemasaran galak dong tadi tuh lumpang. Atuh bae. Siga nanti portal jalanannya. Lain. Bagawai teh bos tuh kada Mang Udin bonya. Ah, mah bagawe dulu. Atuh atuh make ngelamar naik macu ya itu kafe make meja. Tapi panggil aing deui. Teu mau SKC ka eta. Karti aing. Mau balik teh jelema duit deh. Ih, karat goek di hutang duit tak. Mun bagawe teh nya. Naik macul malah ka meja. Aduh ditolak lah. Aing mah aneh dong orok 1000 bae.